Ya Rasulullah salamun alaik. Ieu urang mengkaji tentang kenegaraan. Syaratul imam kaunuhu, syaratna jadi presiden, syarat jadi raja, syarat jadi khalifah, ayat 10. Masya Allah. Coba ayat Imamul Azam RI 1, pemimpin nomor 1. Ayat imam biasa di bawah Imamul Azam ialah menteri, gubernur, bupati, camat, lurah sampai ke eta pamimpin urang 10. Kahiji kaunuhum musliman, ayana presiden kudu beragama Islam. Presiden kudu agama Islam, gubernur kudu agama Islam, bupati kudu agama Islam, camat kudu beragama Islam, lurah kudu beragama Islam. Muslim ulah kafir sanajan rek diurusna loba kafir tetap pemimpin mah kudu muslimah. Numendak Jakarta hiji tadoraka orang Jakarta milih pemimpin Ahok. Salah orang Jakarta kena jangan marimpin marilih nama. Ketika harita musyawarah ai praktek salah satu kiai moal dicaritakeun ku kula kiai nangarana. Ceknya ini kan bukan negara Islam, ini mah negara demokrasi. Yang penting kan walaupun siapapun pemimpinnya akan melaksanakan undang-undang yang telah disepakati oleh dewan. Maka dengan demikian dia mah hanya cuma sekedar memimpin pelaksanaannya undang-undang. Eta meureun geus seubeuh teuing eta kumaha teh ngomong kos kitu teh. Heuh wallahu a'lam bissawab. Sajana kiai ulah hayang nyaho sia mah budak letik sia mah. Ngadenge atuh ku lagi jadi deket atuh Tangerang Jakarta mah deket. Geus sepakat organisasi Islam termasuk Jakarta datang malah pemimpin lagi ka dieu ka imah minta doana. Menggebu nyana teh adek berjuang akan kitu naon ngaranna tidak akan memilih kepada yang kafir. Ngan sakali doang ngomongna kaditu kalina suaraan malah ditayangan dia barang jol muncul deui ganti mobil eta tah wawatek di urang teh kos kitu watek di urang kos kitu. Masya Allah. Nomor kahiji syarat seorang pemimpin teh kudu beragama Islam liyuraiya maslahatal Islam wal muslimin supaya nyana melaksanakan untuk kemaslahatan Islam jeung kemaslahatan umat muslimin. Maka pala tasyhud tauliyatu kafir tesah memimpinna kafir walau ala kafirin walaupun untuk orang kafir deui. Andai kata loba orang kafir tetap nu jadi pemimpin kudu muslim bae. Geus mulai di urang gugur hiji tah gubernur ieu keur daerah urang Pulau Jawa encan di luar Kalimantan misalnya, Sulawesi misalnya, dan lain-lain sebagainya.
gitunya aya sabaraha bupati non muslim, sabaraha gubernur non muslim terketahui kuari di mayoritas Kristen pasti lain muslim, di mayoritas Hindu pasti lain muslim, Bali misal dan lain-lain sebagainya, tetap kudu muslim pemimpin. Nomor kahiji syarat Imamul Azam kudu beragama Islam. Sebab anu paling loyal mah agama mah Islam, anu paling ngeunaheun mah agama mah Islam, anu paling tidak kaku mah agama mah Islam. Lamun aya jelema anu menyatakan bahwa Islam kaku, can nyaho ka jejerona Islam. Islam mah makin luhur agamana, makin tasawuf, makin loyal. Ulah dianggap tasawuf makin kaku, justru tasawuf makin babari jelema jeung tasawuf, jeung ahli tasawuf mah. Makin indah, serba meunang bangunna jeung ahli tasawuf mah. Lamun urang cicingna bareng jeung ahli fikih bangun serba kaku, tapi lamun bareng jeung ahli tasawuf bangun serba meunang. Kok bisa kos gitu sih? Gitulah Islam ngatur. Ai kitu mah berarti bertentangan, teu bertentangan, hanya jelema nu kurang mendalami ilmu Islam bae anu tegeug. Kurang ngeunaheun tegeug. Contoh, jelema nu ngaharamkeun speaker jeung Islam bae ge anti sasalaman. Tegeug kan kos kitu naonan. Giliran mah dibere duit ku anti speaker ditarima. Kudu make speaker ditarima, sasalaman mah embung. Aisyah ku boloon-boloon teh tegeug ngaranna. Nah, kaku eta kos kitu. Islam mah teu kaku, makin tasawuf makin teu kaku. Urang lamun sosok Gus Dur, sosok manusia supi eta teh. Ja supi mah engke ge loba macem-macem. Nu qadiriyah kumaha, nu naqsabandiyah kumaha, qadiriyah naqsabandiyah kumaha, tijaniyah. Dideuleu ku urang potongan sosokna. Potongan-potonganana jeung gaya-gayana. Urang bakal nganyahokeun Utsmaniyah kos kumaha, Syadziliyah bakalna kos kumaha, Ghazaliyah kos kumaha, Rumi misalnya kos kumaha, Pansuriyah kos kumaha, bakal kanyahoan ku urang gaya-gayana kabeh supi. Apa bertentangan lu ieu jeung henteu? Satu, ketika geus ma'rifatullah moal aya perbedaan. Zahir bisa bae perbedaan. Nu mentak tenang-tenang wae, ahli sufi mah kalem bae. Gus Dur biasa bae. Henteu dirobah, Gusna teu dirobah kiaina, sanajan tilok make kopiah. Tapi nu lain supi udeng-udengna gede, robah. Kuari jadi bajingan. Kamari make udeng-udeng kuari, udeng-udengna tetap dipake, masih kena disebut bajingan. Gus Dur henteu naon? Ada sesuatu di benak hati. Anu teluntur walaupun dibawa kemana baik, istilahna tetap baik, cai laut dibawa kemana asin baik. Robah kumaha mal bisa, memang geus berkarakter asin baik. Kos gitulah urang mah sosok supi teh hanya di pondok pesantren, neuleuna model Abuya, neuleuna model Syekh Asnawi, neuleuna teh urang teh nyaos sosok supi model Maulana Hasanuddin kumaha baheula teu kazamanan. Emang kumaha kitu Maulana Hasanuddin? Pan Maulana Hasanuddin mah make pangsi. Calana hideung nu mantak kuari diteruskeun ku urang Banten ge eta teh turunan Maulana Hasanuddin. Ente mah make pakaian pangsi hideung. Maulana Hasanuddin mah make iket ka dieu. Kos kitu nya mah asa aya jelema anu macem-macem tinju ku nya mah. Maulana Hasanuddin kumaha kitu sosokna lamun urang. Neuleuh maca sosok Syekh Maulana Hasanuddin zaman eta ngajawara gelang baharna gede. Ji, mantap si kiai make gelang bahar. Nah, eta sing ada ngadukun berarti. Orang rawon ulah neule sepihak, dileuk ku urang. Sosok-sosok ahli sufi internasional, kumaha Syekh Junaidil Baghdadi, kumaha Syekh Abu Bakar Shibli, kumaha deui kitu Rumi, kumaha deui Pansuri, kumaha deui dan lain-lain sebagainya. Sosok-sosok ahli Allah beki ngeunaheun ke kabelah dituna gejeura. Beki tasawuf, beki bebasa. Sebab lawan geus menjaga hati.
urang guari tokoh ketua Thariqah Indonesia Habib Lutfi. Urang lamun kapanggih jeung Habib Lutfi di bandara moal pajar tokoh Thariqah make kaos mercek, make lepis, bukna dibeureumman. Da kumaha coba? Hayu. Ieu na jaket kulit dikadiekeun. Beh, Al Pacino mah eleh. Tapi tetap bae Habib Lutfi diboro oleh seluruh masyarakat, seluruh manusia. Nu resep lu teresep sabodohan ya nama. Sia teresep ka aing pek bae, sia resep ka aing mah kieu bae Habib Lutfi. Endek kumaha kitu bae aja mah. Kunaon eta? Terobah aya di dieuna. Aya Allahan. Urang mah neuleu wali teh asana meureunana nu make jubah ngambai ka handap. Udeng-udengna sagede Vespa. Aduh, ieu ngangsar ka handap. Boleh-boleh bae sih eta sosok wali nu mana kan gitu. Jadi kuari urang lamun neuleu gambar wali songo, aya nu salah sebenarnya mah. Henteu kabeh make udeng-udeng. Lamun urang neuleuan bacaan coba ge sosok wali-wali songo. Emang kabeh make udeng-udeng? Henteu. Sunan Kalijaga mah teu make udeng-udeng nya nama. Kadang tuh make kopiah, make iket nya nama, terus mamawana mama suling bae. Ye, nu mantek di lembur besi anu mama suling. Ieu keur carita ahli Allah aya jalur-jalurna. Ketika negara dicekel ku ahli Allah beuki luas. Ngan tegas. Waya payahan wae tetep teu kaluar ti lepiki ngan nyanana ngeunaheun mawakna ka urang. Kos kitulah ieu nomor kahiji musliman. Nomor kedua syarat jadi presiden, raja, khalifah, mukallafah. Tapi ya orang lamun nyaritakeun presiden mungkin kurang pas lantaran ieu mah keur carita khalifah. Tetapi karena mayoritas Islam di urang anggaplah presiden teh setengaheun khalifah. Setengah lah. Jadi berarti tetap make aturan ieu. Hiji muslim. Memang aya aturanna di Indonesia teu meunang. Teu meunang presiden agamana lain Islam teu bisa di urang. Mantap kamari diragukeun ge Jokowi teh muslim apa henteu? Nyana teh Islam apa lain sih nu sabenerna Jokowi? Ceuk sawareh lain Islam, ceuk sawareh Islam, ceuk sawareh lain, ceuk sawareh Islam. Kajian teh mah urang mah teu nyaho urang lembur atuh. Teu nyaho Jokowi urang mana, Islam jeung lainna urang mana. Pas salat dampal ngacung. Berarti kan tilok salat. Aya nu kakula ngomong langsung mah terang-terangan langsung kakula ngomong ke Kiai, waduh itu mah Jokowi salat duhanya cek jana rajin bener, tahajudnya luar biasa. Orang bilang dia itu bukan muslim, waduh dia mah duhanya luar biasa. Kukula didengekeun wae ya sedek milih kiai apa milih presiden sih ka aing ngomong-ngomong kos kitu ye. Maksudna mah nyana dek ngajak abeh kula milih nyana. Teu bisa. Aing moal kajian ku moal malingina. Sebab teu dibere duit pan aing. Aduh, getol jasa cek kada teh. Ngan aya sok keras ka diri sorangan. Meme dijawab ku kula. Eta pejabat, udah datang ka imah pejabat kelas atas teras atas. Hirup keneh ku ari ge. Wakrab jeung kula. Kula mah sok keras ka diri sorangan. Cek hate. Boro-boro sapangkat nyana aing ge nu di imah bae salat duha kadang-kadang henteu. Cek hate aing meme ngajawab sia aing heula ieu. Kadang-kadang aing ge henteu salat duha. Ih aing bae nu di imah bae ya salat duha istiqomah pop istiqomah hese. Komo nyana aing lain suuzon lain. Tapi dirasakeun ku aing emang kumaha eta salat duha. Beuh, coba ge pedagang ge di urang, tukang karung aya nu istiqomah salat duhana. Jadi tuna.
iya deui nyana babu ngan percaya teu percaya nyana ngomong budak-budak kagak aing teu percaya setik aing ge eungap salat duha teh aing ge eungap atuh ngomong nyana kitu bae ye can pugu cenah nyana mah nyana atuh kiai mi kiai nyaho aing ge aing bae ye anu sok nitahan salat duha kadang-kadang henteu aja ngomong hebat-hebatkeun salat duha bohong aing mau wani jajaban bohong sok aing barengkeun jeung nyana sabulan bae coba nyana salat duha teh henteu buat teh lohor ge henteu cekna salat kumaha meureun teu aing teu percaya bedakeun ka pejabat anu datang ka imah aing teu percaya jatuh lain keur ieu ge geus keur ieu mah geus hareupeun nyana gagah percaya kagak percaya geus ngukur kula ngomong langsung di hareupeun nyana enggak percaya saya kalau dia rajin salat duhanya kok bisa begitu ya, saya kan terus-terusan bohong nyana ngalamun bae digitukeun bohong salat yang 5 juga tahu emang kenapa kan ada tandanya orang yang sering ibadah mah ada sinar alif nah geus mulai nyana bingungeun di jidat itu ada sinar alif ada sinar ba ada sinar jim itu yang mengetahui hanya orang-orang tertentu orang yang walaupun bagaimana rudinnya tetapi dia istiqomah ibadahnya ada sinar alif di sini kayak apa itulah yang susah ntar gua tabok lo cek cenah mah aing teh nyahoan meureun boro-boro pejabat kiai ge kanyahoan sebab sinar alif sinar ba sinar jim aya di dieu jelema kajeun teuing kukumaha ge nu sok tahajud maca kanyahoan bae aya sinaran di tarangna kumaha cenah kieu kos PKS lain tah mah angel nganyahokeun ka dinya mah angel geus pokona mah bere nyaho lah aing moga mah coba sisian nyieun alif ka di dieu eta mah lamun urang geus nyaho kana sirrul asrar teh kudu loba omong ya kanyahoan kanyahoan jelema nu mantak kanyahoan oh iya berarti sering hudang ti peuting kanyahoan mah ge kanyahoan nu mana tuh itu tuh pan hideung hudang ti peuting nonton bola oh bangsa banget bola kabeh teu kanyahoan emang teu kanyahoan dulu mun teu dibere nyaho kos kitu mah saliru batur mantak kajeun teuing make kaos kajeun teuing make baju biasa sebab eta mah zahir aya sinar di moal saliru wow tetep bae kos dongeng di kapal tadi kapal aya jelema make jubah di kapal make samping make celana make kopea bun make safari aya jelema rudin jasa rudin deui ngobrol tadi tengah-tengah negara raya teh ngobrol teh, kamu dari mana? Kan Nurudin teh di tengah-tengah negara raya teh kiai segala ustaz santri. Meureunna eta mah grup pejabat teu ka mana meureun dan naik kapal. Kapal cai. Bener-bener ilu jeung kontingen moal sareta ka jeung. Nah, ditanya kamu dari mana? Oh, saya mencerak orang mah dari anu. Oh, iya. Oh, kamu. Berarti kamu masih apa namanya bangsa? Iya. Kamu agamanya apa? Agamanya Islam. Suka ngaji? Jarang. Ngaji ya, cekian tadi nasihat tah. Kudu mah ke safari teh pejabat. Kalau kamu bangsa Indonesia ngaji, cekian yang bagus. Banyak kiai ini yang saya bawa nih kiai-kiai ini. Nanti kalau udah ke pulang lagi ini ngaji ya sama kiai ini pesantrennya anu kiai ini. Oh iya cekian teh gitu. Kamu udah bisa nggak belum baca Quran? Ya dikit-dikit mah bisa. Kalau lancar mah enggak. Harus lancar. Ini hafizul Quran yang ini nih. Yang ini hafizul Quran nih. Yang ini Yuri nih yang ini. Yang ini mah Juhri nih yang ini mah. Nyana ge geus oh iya geus kikituan bae tah. Dinasehatan nu area di dinya tah rakyat Indonesia di kapal terutama eta tah Nurudin teh kieu bae. Kamu belum pernah belajar nyantren ya? Belum saya mah. Nyantren ya nanti ya. Kalau nggak ada modal nanti bilang sama bapak. Ya. Terus di kesehatan. Tekebel kapal oleng.
Kiai, oh ada apa ini? Ada apa ya? Nu tadi hafizul Qur'annya sarua. Ada apa ini? Kabeh eta mah Nurudin ge we cicing. Kok mau pejabat nu pakai safari? Wah, rasanya mati kita nih. Tapi Nurudin lagi terus. Wah, oleng makin menjadi-jadi kapal. Wah, pohara jasa. Tapi nyana mah diuk bae Nurudin mah. Karena geus pohara jasa bakal tikelebuh. Didatangan tak kuno tadi nganasehatan. Komat kamu diam aja. Saya kan nggak bisa baca Quran, makanya saya diam aja. Situ kan hafizul Quran. Kok oleng sih situ? Mulai ngana nyemes guys dah. Situ yang talar Quran kok situ yang oleng. Situ tadi yang ngomong-ngomong pesantren kok di situ yang bingung. Saya mah kurang pati bisa baca Quran, saya mah nggak pernah nyantren, tapi saya tenang aja sebab di hati saya ada Allah. Kabeh kaget, oleh makin menjadi-jadi. Wah bae kalau riuk nyawa tenang we, malah ngarokok, tolol. Sial jasa ngarokok jana. Pan nyeun greget eta. Nyeun greget, tuh tadi pejabatnya lu ngerokok lagi. Ini saat kritis begini ngerokok. Siapa tahu ceknya ngerokok jadi doa. Pan pikir gregeun bae eta. Pikir gedean bae terus lantaran nyana kaderna tenang akhirnya terus datang ka nyarana kabeh. Coba ini kita supaya nahoda nage datang. Coba bagaimana? Oh, ternyata Quran bukan sekedar ditalar, fikih bukan sekedar dijelaskan. Ternyata agama jangan cuma sampai di bibir saja, sampaikanlah di kalbu. Dengan sampainya ke kalbu Allah, nur ilahi ada di kalbu, mati hidup ada di kekuasaan Allah. Tenang aja sih. Bukan gitu, kami nggak mau mati. Walaupun nggak mau mati, ya mati aja. Ceknya asana ieu Nurudin orang Jakarta bayanya. Asana Tanjung Priok kajian hukum lagi. Wah mati aja. Lu nggak usah susah deh. Lantaran kebingungan minta cobalah berdoa. Kiai aja yang berdoanya, yang udah hafal doanya banyak. Saya kan bodoh. Lantaran oleng jadi saya nggak bisa doa. Lupa doa semua. Yang hafizul Quran dia minta aja coba berdoa tuh. Atau di situ yang talar Quran enggak usah doa-doa. Quran itu adalah kalamullah. Baca aja Quran. Lupa saya Quran juga. Dasatna goyang na ieu pam. Kapal paroh kabeh doa poho segala poho. Eta mah ongkos urang. Baca Quran bisa, maca ayat kursi bisa, maca naon bisa. Pas bagi pocong. Padahal mah nyerik auzubillah. Ibada setan raja tetep bae. Ya cak setan teh kakarak sakieu aing. Sia geus aan. Eta poho auzu aya ge hate atuh kok. Kosrit mah po eta mah beres pasti aan kene. Aji pene mah asana paeh ku pocong nyana. Nah, lantaran kabeh geus oleng kakarak. Caknya nanti ya saya mau berdoa lah minta sama Allah barangkali aja diijabah setelah merokok. Ntar saya merokok dulu belum habis sekian rokoknya. Keselin wali mah kos gitu. Jangan nggak rokok. Jangan nangis datang tak kaya nanti kanan merek. Kiai bagus gak geter-geter. Pejabat geus gak geter-geter kabeh, geus gak geter-geter negara raya. Nyana malah neulean merek rokok. Geus beres, fat. Saya doa ya sama Allah ya. Enggak usah diaminin lah sebab situ mah katanya ahli korupsi semuanya. Enggak usah, saya aja sendiri. Saya yang doa, saya yang amin sama Allah. Oh. Teu kadayanya ngadoana. Langsung bae bontotna dikalaut ke. Saya titip sama kamu bontot ya, laut supaya tentrem, bilangin salam dari saya ya. Loh, barang diasokan tadi laut cicing Kiai bontot nak kemana ya? Oh, Kiai ini akan bontot, tolol tuh coba.
tuh kudu junengan bontot di salaman doang. Tuh cicing laut. Wali teh kos gitu. Di dialah aya sinar alif, di dialah aya sinar berbagai tingkatan-tingkatan. Jadi ieu mah zahir doang. Nah, kos kitulah nu mantak hati-hati. Tetap sanajan kukumaha ge presiden, gubernur, bupati, pejabat neuleuh nyana ka kiai. Ka kiai itu mah teu sieun. Sebab kiai itu gaing teu sieun sebab kunaon sih geus nyaho sia ge. Kiai itu. Nah, komo kiai itu mah. Proposalna gaya kene di kantor aja. Teu sieun, tapi si anu mah sieun. Kunaon? Dibere tilok daek. Ngomong sadaek nanya bae. Ku aing kumaha sieun nya ge. Ye, moal didoakeun salamet sia ku aing. Awas ya emang kumaha kitu. Ki atuh wali mah manjur. Awas ya ku aing di akhirat batur ngahiji sia mah moal malaikat ku ditukeun. Sombong amat keur carita sombong eta mah. Tetep bae teu bisa dibohongan jelema anu iman ka Allah sebab roh nati Allah nyana nyahueun kana bener jeung nu teu bener. Ketika nu bener sieun kajen. Sebrutal-brutal pemerintah sieun. Ka ahli Allah mah sieun. Ya nyana ge teh minta doana ka ahli Allah. Saya doainnya Pak Kiai. Saya mau naik lagi. Ya ini 2 periode jadinya kemarin saya naik lagi. Doanya Pak Kiai. Pengen apa Pak Kiai? Waduh, segala nawaran pengen apa. Eta kos itu tah. Ieu wali we hese. Jadi can karuhan nu make sorbana gede hebat. Mentak sing hade ka nu make lepis buat teuing eta wali. Bisi ke barang kapanggih di jalan aya awewe make lepis asana wali. Iya saya lah cek urang ye. Atuh sia lain eta bogoh bae eta burung. Nomor kahiji musliman, nomor kadua mukallafan kudu mukallaf. Lantaran lia-lia amron nasdek marentah urusan berbagai manusia nu tadi teh jang melindungi melangsungkan naon nu bakal aya kamangpaatan di negara tersebut berbagai urusan maka sebagai pemimpin kudu mukallaf. Ya moal beres lamun ieu negara dipimpin ku lain mukallaf budak leutik misalnya jadi presiden. Moal beres ieu negara lamun dipimpin ku lain mukallaf nu edan misalnya. Moal beres ieu negara lamun dipimpin ku jelema anu kitu ayan muter negara tuh. Moal beres tetep kudu mukallaf sebab budak leutik lain jang urusan batur dirina ge urusan nu edan lain jang urusan batur dirina ge urusan nu ayan lain jang urusan batur dirina ge urusan nu mantak kudu mukallaf. Cek Kangjeng Nabi naudzubillah min imaratis sibyan ngalindung urang sadaya ka Gusti Allah tina kepemimpinan budak sebab lain kita mimpinnya nama kudu dipimpin. 2 nomor katilu huron kudu nu merdeka. Eueuh di urang mah nun teu merdeka. Ulah abid sebab abid mah dimiliki ku batur ku sayyidna kudu merdeka. Urusan merdeka di urang mah kabeh merdeka. Adapun Kangjeng Nabi pernah nyarios isma'u wa ati'u wa in amarra alaikum abdun habasyiun. Degekeun, tuturkeun sanajan nu marentah ka maraneh kabeh abdun habasyiun. Andai kata seorang abid bangsa Habasyah ieu teh fa mahmulun ala ghairil imamatil uzma. Ieu mah ditujukan ke pemimpin lain pemimpin agung lain RI 1 cukuplah jang RT
cukuplah jang RW andai kata jelema nu daekeun aya ge abid RT jadikeun abid aya ge abid RW jadikeun abid dulurna lurah lah ai jang RI satu tetep teu beunang jadi ulah disakompet daunkeun hadis ieu isma'u wa in amara alaikum abdun